Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami abdi Ahmad Rayana Abani di kelas 10 Mepati lu badai ngawancara saudara abdi. Ngenaan anu kada dilakukan ke masyarakat dina pandemi COVID-19 ieu. Pendapatku nya eta virus ieu salarasna lemah. Tapi kusabab urang ukur patuh jeung janten virus ieu langkung kuat. Upami urang taat sareng urang dengan tinggal di bumi mimiti virusna datang di negara tetangga urang berada di bumi. Upami urang cicing di bumi sababaraha bulan ayeuna urang tiasa ninggalkeun bumi sareng gratis. Pertanyaan kaduana, pamangnya anu hade kumaha saur anjeun ngeunaan jalma-jalma anu henteu patuh di ditu. Aranjeunna mangrupikeun jalma anu dosa. Sabab seueur parantos batur bajuang di bumi baris ngalira di luar sana. Eta menyusahkeun pikir batur. Kusabab hiji jalma langsung dikirimkeun ka batur anu malah taat. Hatur nuhun pendapat Malik ngeunaan pandemi Covid ieu. Sakitu wae tinu abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.